Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo ka para wargi sadaya, khususnya kanggo ka rekan-rekan urang Jawa Barat, oge saDKI DKI Jakarta, tong hilap tonton teras channel YouTube-na Den Sony, tong hilap oge like, di komen, di subscribe, dan juga di share sebanyak-banyaknya. Hatur nuhun. Gelis tanggal waler Bapa estu bakal gerak sebagian kajan cara hidup kapayu ayeuna mamah nu ngabdi ngajari hidup siang kalawan wengi oge sejak ngalepaskeun hidup geulis anak mamah ridho mamah alhamdulillah mana mamah diresotkeun aisana beral jelamian anak ini gelis anaknya mangga mama tidak serbuyarin kelepatan mama lahir batin mudah-mudahan mama kesana aku alhamdulillah pada paparin sesengitan gelis hidup janji di payunan Allah, hidup janji di payunan mama mual kersa gabawan panjenengan mama angin badai kersa nyambuang mana gelis sok sujud sujud lagrakeun mastaka hidup gelis lagrakeun penta paham purana penta mama hapunten abdi mama tidak sering kalupatan abdi di kawit abdi di alam rahim bagi lumijing neta alam lahir tinantos ngabutkeun mung nyesahkeun ka mama dina dangan ieu sejak ngalipurkeun segala rugi kalepatan mugia mama kersa ngahapunten mangga dirangkul mama rangkul putra salajengna dipaparin sesengitan ngadung hartos hidup sejak nyambuangkeun jenengan mama jenengan bapak kapayu teu pisan-pisan baris ngabawan jenengan mama aya paripaos nahan cara ka dasa sawala anakna cilaka kolotna tinantos kacacana geulis mangga sujud syukur ka ulah Bapak hapunten abdi Bapak hatur nuhun ka Bapak hatur nuhun tos ngabdik abdi hapunten Bapak boh pilih enjing abdi pileuleyan ngagupaikeun panangan ka mamah sareng ka Bapak boh pilih abdi dicanak tebih ku cara oge hapunten Bapak abdi teh cacan tiasa ulang tarima ka Bapak nu saestu hapunten mangga Bapak dirangkul putrana dirangkul doakeun ku Bapak doakeun sampean Bismillahirrahmanirrahim mana tambahin dua dampa pandangan hidup gelis ieu cai hadirin cai kaheman cai Tuhan hatur nuhun Bapak hatur nuhun mana ada salajengna Ibu Hajah Laila Komalasari diaturanan paparinan salajengna ngahaturanan salli wa sallim wa barik
Hatur nuhun ka ibu-ibu di Majelis Taklim Al Barokah oge Khairun Nisa. Alhamdulillah parantos maparinan ngajejeran ngaosan sholawat. Alhamdulillah acara demi acara pantos lekasan kalayan lancar turi hikmah. Mangga geus. Alhamdulillah hatur nuhun. Mangga hitungan kaki lu lempar siap ibu tuh siap siap